bening geus jam 11, palingan masih sepipisan kalau si goreng. Nya bulannya manis lem gitu. Nyebut tukang mega. Tiris deui. Senin, Salasa, Rebo, Kemis, palingan nya sakareng. Aya teh malam Jumat geuning. Jurik jang kunti geus ngalencar wayah kieu mah. Bener lah, isukan terus deui. Hari itu naonnya belah tidur, siga aya nu kukuyung-kuyungan. Tuh ngatayeuk ngadeukeutan pager. Sidik-sidik ieu mah rek ngabangsat digebah saku aing. Nanya kena salah naon. Sidik pisan kalapan si lain teh nyurigakeun, sok saha nu teu curiga. Di samping tengah peting, cicing dinu poe, terus rek naik kana pager imah batur. Nya naon kesebutna ari nu kitu, pasti si lain boga niat jahatnya. Rek maling ka imah batur si lain teh. Ngirit listrik deuleu naha teh nyaho kana aturan Bapak Bupati. Urang teh kudu ngirit energi ngarah kapake ku anak incu. Unggal peting ge di ieu kota mah reyem-reyem. Siga di lembut terus pan dina di saanganana ge angger we nyurigakeun. Ari ngalacat naik kana pager. Ari si lain siga nu ngalindur, nya lumrah atuh mun boga imah ngunci pantau imah wayah kieu mah. Pan ieu teh geus tengah peting. Sidiknya si lain rek maling, dilaporkeun sia. Dengan alasan sia mah bangsat mun nyarek na tamu. Terus gerbang digembok, naon hese namun mencet bel. Tuh deket tangkal buah ngadapok dina tembok. Thank you for watching.